Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Wow. Ada dia gitar nak. Jangan ngiri hulu, si babitkin doang kau yo. Dia Bang Iwan ge, memeh jadi musisi. Kiheula dia amburadul. Hei, Bang Iwan mah dia senian dia. Seni rupa dia. Karak ge seni rupa. Seni nyata ta. Di mana ge? Ngaran seni eta, ngeunaheun kana ceuli. Anu kumaha seni anu ngeunah kana ceulik. Hanya dia. Tah, hanya mah. Tah ngeunaheun kana ceuli. Woi, gerandeng amat. Iya yo, aing masih nikah seni jeung si ieu lah. Dia ngomong-ngomong seni, mending mu ngarti. Yo, aing nyontohkeun dia nu ngaranna seni eta dong kumaha yo. Nah, eta nu ngaranna seni. Nyaka denge, nyaka rasa. Tah, cocok aing kasih iyo. Iya nu ngaranna seni mah. Nyaka denge, nyaka rasa, ulah doang dia. Dong naon aing? Teu beda jauh jeung puak dia tadi. Tah, eta dia doang kitu. Geus meja. Ulah masih nikeun seni, ja ieu tungtungna mah ja pas sini. Guys, ulah haliwo. Aing kamari nelu YouTube nya. Aya artis terkenal spiralnya ngaranna Resa, orang desa. Suarana ge kieu sampai dijieunkeun lagu ku Meli Guslau. Fans aing eta fans berat, pajar kumaha non. Doang saha sorana? Doang Nike Ardila. Nu bener dia, sorana doang Nike Ardila. Di mana kuari jelemana? Aing panggih. Aing ulahkan dia. Aing bege hayang panggih dia mah. Ngimpi darah dia.